pihak mana siapa nih naon pihak mana nanyakeun ti pihak mana goblok dina pakaian geus beda dina seragam geus beda sia batu di seragam sia henteu kurang ajar dipaehan ku aing sok sangaran naon sahangaran sia tarek perang atau rek nyensus perang nanyakeun ngaran lainna naon bisi sia paeh aing gampang nyalabarkeun ada ngaran aing Ahud wah iya goblok tentara ngaranna Ahud yo dengekeun tentara mah ralus ngaranna Dodi Peri Joni tentara mah Kunto tentara mah sae ngaranna naon ieu Ahud tukang rampe sieunya aing goreng nyebut Ahud aing ngaran maneh halus saha ngaran aing Uju halus Ahud goblok jeung Uju mah kurang ajar si Ahud di ponanan sok ju hayang nyaho iya wes iya yes goblok eta teh bedog setan da keuna babatok ngeureun teh bencar aing pasti atuh apa ieu teh perang perang ya kudu aya beri kemanusiaan sia teh beda-beda teuing sia teh diwarah ku Bapak sia beda-beda teuing what si Ahud si Ahud kurang ajar sia Ahud melayang li meunang ngasah bedog aing meuleuh 3 bulan teureun-eureun ngasahna ge hebat atuh nepi ka beak pan kita beleger kene beleger kene meuli nu anyar paingan hayang nyahom majus ya arasa rokat aing udah bina teuing sia modar sia ngaran teh Uju modar sia loh Kang Ahud innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulurna Kang Ahud ya Allah ya Rabbi Gusti mulia Kang Ahud ditampi iman Islam ditetapkan dina surga Allah Kang Ahud doa teh kaula mudah-mudahan dugi Kang Ahud tenang Kang Ahud hutang pangbayarkeun ku aing ka Bang Emok pamajikan maneh tenang dikawin ku aing tenang Ahud hayang nyaho ya beres aing muntah eta aduh ulah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah jang makan perang teh kieu di ngapoe aing mangihan mayit teh tuluy. marukan eta Tah teu hayangna jadi tentara teh tepok kieu aing.
hayang Lamun tanggal hiji mah daya jadi tentara. nah kunaon Gajihan goblok jadi. beres Marokana gampang meureun jadi tentara teh nya euy, digemleng. Teu mimiti SMA nepi ka digemleng nepi ka ayeuna jadi tentara teh. leres Luar biasa, lain jelema-jelema biasa teh jalma-jalma pilihan deui jadi tentara teh dieu. leres Nu mata kudu ngahargaan di leukat tentara teh. Ulah campelak. Rek saha anu ngajaga ieu nagara lamun eueuh tentara. Rek saha anu ngajaga keutuhan negara urang lamun tentara eueuh. Nu matak alhamdulillah ayeuna TNI jeung rakyat geus ngahiji deui. beres regreg Bagja euy. Ai si laing make tang geus puguh maot euy. Mati di medan perang, perlaya di medan dan nalaga hancur di medan tempur. Bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna ngebelaan negara jeung bangsa disebut ge mati fisabilillah mati syahid leres jeung tibatan urang paeh dina golodog batur dah alatan ngaheureuyan pamajikan batur hey pan disebut ge mati konyol nya heeh lain yang kang bangke jelema geus kieu mah geus eueuh hargana deui jeung ya kang hargaan kene bangke peda di pasar bisa didahar bisa dibeli sok ayeuna aya jelema dagang daging jelema meureun teu birat mah selain teu birat dihukum mongko nya tuh cing horengnya euy jasa jelema mah nya jasa heeh jasa jelema mah di leun mata ke kudu ngahargane kana jasa batur teh dieu dah eta heeh kudu ngahargaan kana jasa batur teh nya kudu ngahormat komo kana jasa pahlawan nya kolot urang baheula yen kieu ngarebut kamardikaan teh tergampang wani ngocorkeun getih wani ngocorkeun wani ngalepaskeun nyawa dina mangsa ngabela negara ibu pertiwi disimeuh disiram ku getih heh nyawa kadikeun kaselamatan kemerdekaan jeung bangsa tuh tingali cirina naon tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sadayana bikin bajoang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji leres jasa jelema beuleuh jasa kang mata keuda paribasa teh kitu pan maha kang paribasa ge pan aya gajah gajah modal gajah gadingna tereretak pararahe manus aduh aing hah salah gitu ye seteh cicing lapan cek aing gajah mati gadingna maung baliut hah salah gajah mati maungna teh belangan lain jadi salah-salah teh murugul. si ahud eta sok cek aing oge ulah waga gogorobokan atuh da aing teh teu dieu ditetorek Ada dagang lepat wae atuh da ye. apan gajah mati na jeung maung teh babaturanana Sanes eta sanes. sanes goblok anjing sia naon Kieu hari nu patakok cik kumaha numutkeun tiasa teh naroskeun kadu tiasa. oh naroskeun cik kumaha teh teh Ada naon teh sok ada teh kitu wae akang. tah kitu deketan babangusna Ya paeh ninggalkeun gading. gajah pae ningakeun gading Mohon peribahasa terus mau paeh ninggalkeun belah. Eta hari manusia manusia paeh ninggalkeun pamajikan hutang jeung sadayana. siapa loba hutang geuning sia mah curhat goblok Mang Ayep geura ingan ngilu wae ka aing da hutang beureun lintang si cakrut nu bisa nu kitu mah geus eta panjang teuing
Kurang ngasihkeun kana kuburan masal euy. Kang sakit. Doh, Berat sih teh. jadi Kang. Jadi kemana ke? Ieu. Urang ngasupkeun dewe kana kotak. Sia mangeuna kakara datang jong eusan. Beres. Aing mah lila keneh. Alah, euy tak kieu dia perang jadi algojo kabeh kieu. Kangaranan perang teu dipayahan maehan nya. Nya. Heeh. Nah, nu batak ka dewe kitu sia bala ulah hareup teuing. Dah. Heeh. Jang asna jeung ngatong hareup teuing cu. Hariwang itu Bapak. Saha teh? Bapak Hariwang. Hah? Bapak Hariwang. Bapak dewek? Ya, Hariwang meureun. Kade jang, cicing. Eh, Didinya we cicing dina parawanten. Ngukus kolot mah tong pipilueun. Kade jang bisa ya panah nu nyasar cu. Oh, udah panah teh linglung. Jeung nyasar segala rupa. Ulo. woi, Kamiluan. tuh kade Akang Edan anjir. Oh eta. Panah nepi ka nancep kieu leuy. Ya Kang, cacakan kena batu eta. Hah? Cacakan kena batu. Mana batu? Eta. Gebog goblok situ batu di mana? Api-apina. Api sini gebog jebut batu. Ngebohongan wae dosa cenah laju teh. Ngabohongan pan geus ti mah keneh teh geus ieu geus. Siap. Bro. Siap. Siap. Cik dadan tulungan ku si atuh tah. Da sia mah jero teuing na cebeunana jadi hese ku aing. Sok ku sia bantuan aing dadan. Menjodoh ku aing si teh. Ya, nuhun dadan. Lain Kang, meni nurut Kakak. Nurut si dadan mah ka aing itu. Kumaha bisa nurut kitu teh? Rek teh nurut kumaha si dadan ka aing. Hirup nangan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan. Heeh bener eta. Dengekeun ku sia. Sia mangeunah turun mobil, ungah mobil, sumping kanu kaguan maksad di bahanan, balikna dibere ai aing digencet tina kotak. Dengek ku sia. Penyarekan ku nyium maka. Aing mah hirup belum udang dadan leu. Tapi Ayolah. Kudu. Doh, Kang kade. Cing paninggalikeun hulu aing aya keneh we. Eta ngocomang eta. Alhamdulillah euy ah. Lain naon kamari kejadian lo. Kejadian kumaha ya? Ye, sia moal apa? Kamari aya nini-nini lalajo perang Bratayuda deukeut teuing. Terus kumaha tah? Oh. Eta mah kasabet teu ti corona. Alah, Kulenceng teh. uloh. Mastakana teh pegat teh euy. Kukulutukan ka itu. Uing eta. Oh, balik ke nini-nini teh ka imah. Oh, terus Geus mani, geus naon, geus diangir. Rek nyisiran dina kaca sirah eueuh. Kocek maot we. lain anu dikuramasa naon eta? Nu dikuramasa naon? Da buuk teh dinya wae. Parupa we Akang. Yang Kang, udah bakal aya bintang tamu lin ieu teh. saha Kang? Nya aya Mamang Ohang. Oh, aya ka dieu? Aya Mamang Ohang ka dieu urang panggil wae tong pamang Mamang Ohang ka payun. Hebeul teu panggih Akang. Heueuh teu panggil aing Mamang Ohang ah. Kirawan kinya. Ka payun Mamang Ohang ah.